Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo orang sadaya. Mugi rahayu, mugi berkah. Hadirin anu kahormat, saha anu parantos hadir dina acara perpisahan ieu, sabaraha ageng pangharepan sareng rasa syukur orang sadaya. Sareng alhamdulillah tiasa kumpul di dieu pikeun ngalaksanakeun acara perpisahan anu sakaligus janten kanangan anu moal tiasa dipopohkeun. Dinten ieu urang sadaya bakal ngalaksanakeun acara perpisahan antara urang anu bakal ngalengkakeun diri kana dunia anyar, anu bakal ninggalkeun sakola anu parantos jadi tempat urang ngabagi pangalaman sareng pangajaran, boh dina hal akademik atanapi sosial. Salami ieu urang parantos ngaliwatan loba perjalanan, ngaliwatan pasang surut hirup, sareng saling ngabantuan dina unggal proses. Sakumaha anu kita sadayana terang, perpisahan teh henteu gampang, aya rasa sedih anu nyelap dina jero hate. Sabab tak aya deui kahirupan sapopoe anu sarua. Tapi eta teh mangrupikeun bagian tina perjalanan anu kudu dilaksanakeun. Perpisahan ngan saukur awal tina perjalanan anyar anu bakal langkung menarik sareng ngajanjikeun. Eta oge janten tanda yen urang bakal ngalakukeun langkah-langkah anyar pikeun mudak impian sareng cita-cita. Anu kahiji, hayu urang sami-sami ngadoa sareng ngajukeun syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinna rahmat, hidayah sareng kasih sayangna ka urang sadaya. Supados sacara ieu tiasa kabina-bina lancar tanpa kahalangan, mugia segala usaha sareng usaha urang salami ieu bakal ngabawa kahadean sareng mangpaat pikeun urang sareng ka sakumna lingkungan sabudeureun urang. Salajengna dina acara perpisahan ieu abdi bakal ngajukeun sababaraha kegiatan. Di antarana hiji sambutan ti pihak sakola, 2 pidato ti perwakilan siswa, 3 lagu kanangan, 4 pemutaran video kanangan. Pemberian kanang-kanangan. Dina akhir acara bakal aya serah terima kanang-kanangan ti pihak sakola ka siswa-siswa anu bakal ngalengkah ka tahapan anyar dina kahirupna. Ieu mangrupikeun simbolis tina rasa syukur sareng pamit. Kitu wae anu tiasa disampaikeun, kami ngahaturkeun nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong dina ngatur acara ieu. Mugi acara ieu janten kenangan anu teu hilap dina diri urang sadaya. Akhirna hatur nuhun ka sadaya anu parantos nyumbangkeun waktu, tenaga sareng pikiran pikeun kalancaran acara ieu. Hayu urang sami-sami ngahargaan sareng ngajaga hubungan anu geus terjalin kalayan hade. Teu hilap kuring ngucapkeun pamit jeung hatur nuhun ka sadaya guru-guru anu parantos sabar ngajar sareng ngabimbing urang. Mugi sadaya amal baik urang salamina janten berkah. Hayu urang tutup acara ieu ku doa sareng harapan supaya segala usaha anu parantos urang lakukeun bisa ngantosan hasil anu sae di mangsa datang. Mugia Gusti Allah ngalimpahkeun rahmat sareng hidayahna ka urang sadayana. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.